Pamiri gamelana kawi, pamiri gamelana kawi, nyompona nira matahari, segala ulah sok kawi, mata nyiksa kana diri. Segala ulah sok leuwih matak nyiksa kana diri. Ngalalaukna walungan usepna direrentengan orang hirup pawayangan tekenging mah sawana wana lawana sepre ganaria nokayas kembangna hiji no dipayun sadaya nokayas kembangna hiji sepuluh ditua tali moal acara jeung areuna moal acara jeung areuna sepuluh digunta ganti moal acara jeung kapuk kora katun cari aya nama Bapak BPD deui ayana katun cari kapuk kora paturaen dina ayana patepang deui geuningan ayana
wayang teh nganung panama manusia nu kumalena hirup ukur kumalanang di dunia ukur marah. Kadia wangunan jenek kadia lengeran jenek kadia lengeran enggal kacarios kawontening salebeding pagelaran Jawi nyatana di Paseban Jongring Salaka Pramesti yang Utipati Rembagan Sinerengan Duta Sawarga nyatana Kabayan Dewaya Kaneka Putra dina waktos ieu nuju ka Peto ku pangersana pupuh lemur daya sanes anu aya di Desa Jati Baru nu dipihormat pangersana Bapak Lurah sakali Ibu turta Bapak Sekdes turta tekakan tun sesepah sadayana sepuh anom jalar istri anu sami ngarojong dina acaruat bumi di Desa Jati Baru sadayana kalingkung anu aya di lingkungan Desa Jati Baru sepuh anom jalar istri tekakan tun nyaranak cai masing-masing kepercayaan margi aya acara ruat teh sahubungan sareng budaya ti karuhuna eta ngalestarikeun budaya kitu kayana bukjukeun sauyunan ulang gotong babarengan kawontening Jongring Salaka Pramesti yang Utipati ngandika Kakang Kabayan Dewa Kakang cobilingihna ka dieu kapayun masing caket supados sregep Kang mangga kapayun lingihna Kakang ka dieu urang ngobrol sakumaha mistina kalayan aya langkungna dina waktos ieu teh urang ngayakeun tasakur binikmat anu kapeto ku pangersana Bapa Pupuh Lemur Kasepuhan Desa Jati Baru paralung malum kasuhun jemar hampura kateda rai akang dina waktos ieu unjuk sumangga langkung ti payung bobot pangayon timang taraju abot enteng aya di salira nyangakeun sadaya-daya kabijaksanaan aya di salira nanging kanggo pribadi akang ngarojong
naon nu dipumaksad ku salira rai ngiringan akang rai dina waktos ayeuna teulang kumaha sanaos bari jeung waktos samporet anu penting mah panginten asas tujuanana sami mudah-mudahan ieu asas tujuan teh henteu ngirangan tina sagala rupina amin Kang nyuhunkeun laporan ngeunaan si Batara Kala pan geus ditempatkeun kaula teh boga anak teh hasilna lain tina rahim nu jadi ibu tapi ngawujudna anu dingaranan si Batara Kala teh dabongan si Batara Kala anak kaula lain hasil tina rahim tapi hasilna Batara Kala teh tina cai mani kaula unu ucrat acret di pileuweungan ih anu mata krayi eta teh ulah dimomore teuing cai kama teh eta teh ulah lalawora seukeut alah batan ti pedang rai geuningan jadi budak jadi awewe jadi lalaki eta di manusia pon kitu di sasatoan oge sami eta teh cai kama teh bakal ngawujud hiji makhluk komo deui kasebut urang manusia makhluk pangmulya-mulyana saantero jagat leres Kang tah ieu teh istilahna parantos katamahaan salira rai dalah di kumaha parantos ngawujud gitu mah atuh mustahil saur paripaosna kuno henteu apal riwayat nama cai kama bisa jadi manusia geuningan ieu buktina da nalika pungkur oge Kangjeng Nabi Adam aya pan gaduh putra anu pangageungna anu gaduh nami Kangjeng Nabi nyaeta atu Adam alaihi salam ta eta teh teu gaduh ibu anu mawi diriwayatkeun mung henteu sagemlengna panginten ayeuna leres Kang kaalaman ku kaula tah nempatkeun Batara Kala teh da kaula teh boga rasa cangcaya boga rasa era maknya boga aya dewa boga anak ciga kitu kalakuanana tah kalakuan teh ieu teh asas tujuanana kasalahan ti inung bapa rata-rata anu matak ngadidik budak teh 100 tahun budak can lahir kudu geus bisa ngadidik hartina ngadidik diri urang heula mimiti inung bapa meureun nini aki buyutna jeung sajaba-jabana lantaran aya bahasa hana caraka data sawala anakna cilaka bapakna bakal kababawa tah ieu anu mata kudu ngaratih diri heula ngaratih diri 100 tahun teh eta pangpang nama lamun urang geus asa geus sampurna hartina mulus rahayu berkah salamet pikeun ngadidik katurunan urang nya rumasa Kang lajeng kumaha ku kaula teh ditempatkeun di hiji pileuweungan kalayanan di bahanan menta paparabotan nya dangarana oge atuh imah-imah meureunan kudu aya seengna kudu aya bobokona kudu aya aseupanana kudu aya samakna komo lamun jeung kasurna mah meureun eukeur tatanen-tatanena di leuweung meureun kudu aya pacul bedog parang congkrang jeung sajabana parantos di bahanan kaleresan di desa Jati Baru mah kumplit Kang di bahanan sapuratina si Batara Kala ditempatkeun di Gunung Belah Kidul
nyaung-nyaung imah-imah kalayan ditugas ku kaula oge make eman ti dieu teh ditugas pikeun ku maula ngawulaan eta si Batara Kala nyaeta anu ngaran si Dewi Gedeng Patang Lodaya pikeun ku maula atawa marab Batara Kala nya tah kitu geus dipernahkeun. Nah atuh belah dieu tepikeun ka istilahna geus beak eta sasatoan dangarana oge atuh sasatoan aya anu beunang aya nu henteu dina lobana oge tang tu ngurangan eta sasatoan teh tah ku ayana kitu kaula teh ingis ku bisi rempang ku kaayaan sieun aya kahayang deui ceuk kreteg ati kaula ieu si Batara Kala teh aya kahayang anu leuwih ti eta geus dilaksanakeun geus menta pandadahareun tuluy menta embana si Dewi Gedeng Patang Lodaya geus ditempatkeun tah tuluyna deui geus dibere gelar Batara Kala kumaha saterusna urang antos we atuh nurutkeun waktu mah ayeuna Batara Kala daek teu daek datang ka dieu Bapak guru pangapunten Bapak sageningan teu nyalahan hitung-hitungan kolot beda kreteg tuh geningan Kang Kasep Kala ieu uing datang Abah aya kahayang deui pangapunten ieu iap ka dieu yang Abah aya naon Batara Kala hayuh Abah nyeri peurih teu kapanggih rara wirang balang sak teu kasorang aduh meuni nyeri kieu nyeri teh nyeri kunaon Kala nyeri can meunang ubar na ala teh nyeri teh nyeri kunaon nyeri raheut atawa ti guring lain nyeri acan menang ubar na can kapanggih ieu meunang can menang dahareun ala teh anu jadi nyeri nama pan loba dahareun naon anu kurang anjeun lain kieu Bapak sajarahna saeutiknya biasa ala teh ngala masak gajah banteng anu aya di leuweung pokok sasatoan make samara 12 si bibi emban teh di dahar tah ai isuk-isuk tadi nah beda ti sasari sindeh ngeunah teuing ieu teh samara teh nya ai kitu ditanyakeun make samara naon bibi ceuk si bibi ngajawab teu make samara naon-naon anger wae samara 12 ya tuluy ku uing teh ditaliti tepikeun ka dibongkar ka akar-akarna barang breh kana cingir si eman curug si eman eueuh curugna hiji tah teh eta curug ka manakeun ngelepor si eman teh sieun dicerekan ku uing nya ai kitu sok balaka cite eman ulah aya nu didingkelirkeun sinang silokakeun blak-blakan nya seneh cek si bibi eman
curugna teh kabawa kadinya di teangan teh kana eta kana daging bonteng teh daging banteng bonteng eta daging bonteng teh paingan ngeunah-ngeunah teuing mana horeng anu leuwih ngeunah Bapak alah batan daging manusia daging sasatoan mah teu pati ngeunah karasana ieu cacak kucingir jeung getihna ngeunah kitu komo lamun ngadahar daging jemela Bapak jadi kumaha uing teh hayang ngadahar daging jelema hayang ganti profesi hayang pindah mung diganti ku sasatuan hayang ganti ku daging jelema sok mijar meneng larakang Gusti Den Atinira ya ate mijar meneng-meneng larakang Gusti Den Atinira ya Atinira ngusap rarai kiwa kali tengen dening sutra Den Atinira kang dening sutra Den Atinira kaget guniraya miar teuing kasep anak ama geus boga cita-cita rejeung kahayang hidup teh geus boga pamilih sorangan nganda eta mah atuh lain bageanana anjeun teh ai kudu diganti profesi mah istilahna kadaharan anjeun biasa profesi anjeun atawa kabeuki anjeun kana daging sasatoan ayeuna kudu diganti ku daging jelema bisa kumahaeun atuh Raden apaan ceuk Bapak kamari mangkukna ge kitu di mana aya kahayang Allah bakal dilaksanakeun lamun Allah aya kahayang teu dilaksanakeun meureunana akibatna teh bakal diawut-awut tak geningan apal kene tak itu abah wa hei lain wa gitu wa gitu bah nyangakeun rai geura pilih-pilih we ku saira ayeuna mah cing lantip saira lantaran ieu teh lamun dicara moal bisa Kang leres urang neangan jalan anu langkung lantip yok Bapak dek dilaksanakeun moal ayeuna uing hayang daging jelema dilaksanakeun catet dina atinya catet dina ati dek dibere dahareun anjeun Eta ngarareuna Eta ngarareuna Eta ngarareuna Eta ngarareuna ngarareuna oi eta ngarareuna oi eta ngarareuna ngarareuna ieu dek dilaksana ke
Abah nun kieu catet ku anjeun tapi teu sakabeh jelema nya henteu samarangan jelema nu dihakan ku ala teh kudu kumaha hiji catet ku anjeun hiji budak nunggal hiji budak nunggal dua budak yatim piatu dua budak kemar teu awewe teu lalaki dua sajabana teh eta aya budak nu boga budak tilu lalaki hiji awewe dua atawa awewe hiji lalaki dua eta bagian anjeun ngarah ka hartinya anu boga budak opat awewe hungkul opat lalaki hungkul anu boga budak lima lalaki hungkul ngaranna Panawa 5 awewe hungkul ngaranna Panawi opat awewe hiji lalaki eta bagian anjeun opat lalaki hiji awewe eta dahareun anjeun anu ngaliwat tengah poe ereng-erengan teu babacaan teu batuk-batuk acan ceuk paribasana eta dahareun anjeun loba euy dua sajabana ti eta budak orok ditinggalkeun ku indung bapana di imahna henteu ditungguan atawa teu dicirian ku tai manuk atawa apu tah eta dahareun anjeun lamun geus aya ciri sanajan teu ditungguan oge eta ulah didahar ulah wani-wani tong wani-wani lamun wani-wani kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran uluh sieun doraka nuntut sieun doraka nuntut teh batur oge dituntut tina cingir heula semplek sabuku eta doraka ti korote tah eta jeung deui ulah semarangan naon pakarang bedogna teu meunang bedog anu sejen dibere ku ama nyaeta bedog Simantawa ngaran bedogna teh bedog Simantawa tah ieu bawa bedog Simantawa ulah tinggalin jadi memeh di dahar teh kudu dipencit heula ku bedog Simantawa dipencit heula nya lantaran tong boro muncit jelema mencit sato oge istilah ngadahar sato oge kudu kaluar darah nya mana bedogna ama tah ieu bedogna teh tah ieu we bedogna mah tah ya bedog Simantawa ieu bedogna tah teu meunang bedog semarangan eta lantaran sanajan jauh teu kajugjug oge ku ama geus katingali eta bedog Simantawa aya panonan aya panonan eta teh biasa aya sukuan nya aya paur ngahitutan aya bujuran eta mah paribasana lamun anu ngaliwat tengah poe ereng-erengan di parapatan teu batuk-batuk acan eta dahareun ala lamun abah kumaha anu ngaliwatna ama gitu teu sanak teu kadang teu paraya teu indung teu bapak acan sanajan bapak sorangan lamun ngalangar kana aturan tewak ya ditewak tak gitu ya bung haroba geningan gitu ya yatim piatu nya eta teh
ngan bisi teu nyarahun ieu aya eta teh kirata kidalang mah kembang sapasang, kembang jantung, kembang bugang, kembang malati sanga. Oh rupa-rupa deui aya deui kembang asep puringgem naon deh ai teu eta mah eta mah hade ama lamun kitu mah dek mengkol heula kadinya ka belah kidul dek neangan mangsa yeuh geus lapar ala ieu teh kumaha rai geura rai geus kang geus teh keun bae tengah hariring oge teu garing keun bae tengah hariring oge kang anu penting mah tepi kana waktu atuh salah jeung geus keun bae kula ge moal kakawen ayeuna mah sok bisi nyalahan teu nanaon kang urang ganti wujudnya ayeuna wujud kaula ganti wujud akang ganti tamahan deui ku para dewa anu maksudna urang pan kenging pangulem khususna kenging dongeng ti pangeresana Kidalang pun adi Kidalang Yayat Sudarma Sunandar Sunaria kedah ngarawat bumi atanapi istilahna ngaruat saur sepuh kapungkur mah nyaeta di desa Jati Baru urang teh urang lungsur ka eta patempatan kaleresan patempatanana di balai desa sae di dinya teh kedah ngayakeun dalang ruatnya meureun kaula anu bakal jadi dalang ruatna ngaranna dalang Ki Dalang Kanda Buana nya eta lajeng kakang selaku sesepuh atanapi wa anangna welah gitu. Nya wayahna kedah salin wujud kang cobi pilarian pikeun juru kawihna atuh nya aya para wiyaga oge pangrawit keun bae anu teu bisa narakawa ge asal cicing we dina gamelan asal miluna beuh we asal katingali jelema cicing dina gamelan ai kitu kumaha da ieu mah gamelan lagi gamelan silokanan tapan nabeuh sorangan oh nya aya gamelan silokanan tadi sawarga mah nya eta sok ngan urang teh ulah makruh teuing we duit di dahar ku sorangan kita mah bagi-bagi rezeki gitu keun we teh bisa oge saeutik sewang amin oge sakantenan di mana kaula ngaruat teh bewarakeun ka masyarakat sajumlah bilih aya anu bade ngiring di ruat cangklub cai wartoskeun gitu nganggo waragad teu kedah nganggo waragad ageng-ageng anu alit we naktuna kumaha rai nya naktuna lamun salasa naktuna 3 henteu mampu 30.000 atuh 3.000 gitu tah eta kedah nganggo persyaratan lamun naktuna panginten Sabtu salapan lamun teu mampu 80.000 atanapi 800 rupiah nya lamun mampu 8 juta teu nanaon eta nya gumantung kanaktu gitu Kang mangga mengpeng aya hajat ruatan sae rai karawu kapangku eta lajeng deui kapangrawit sadayana supaya ngariung tah urang salin wujud duaan saenggeus salin wujud urang ngaliwatan heula si Batara Kala di parapatan belah kidul nya anu maksudna urang doja heula hayo salin wujud gang mangga
tah kitu payuspan kaula dek ngadalang salira selaku sesepuh alah eta rai makalah kalangkung kasep anu matak sanajan geus kolot oge kadalang mah kasep wae edas aya kitu nah aya kitu eta Batara Brahma cobi ka dieu selamat sore elah waduh jadi banyak aduh nya tukang naon maneh tukang kenang adek beres Mang Ade eta beda loba jaban tukang kenang mah Abdi Indra ulan kadieu dek jadi tukang naon kira-kira tukang naonnya tukang goong heula ah ngaraya goong tah gitu goong sok sarua duit jaban mah dibagi ulah pedah ka tukang goong duit jaban teh saruakeun sarua catrik sarua mana deui nu sejena tos pokona mah aya sadayana Pak mangga Kang urang tinggal ieu si Batara Kalanya kaleresan kaula manawi aya di panitia lawon bodas upami teu aya nya urang akalan kitu leres tah dina waktos ieu hayu urang ninggal ka parapatan heula Kang bangga ayo ieu aing cicing di parapatan tengah poe ereng-ereng sugan we aya nu ngaliwat jam sakieu ieu adan lohor biasa nama sok aya nu ngaliwat sugan we nu ngaliwat teh teu batuk-batuk acan kadang-kadang nu macul ge sok ngecelup wae alah eun sia aya nu ngaliwat tah aya nu ngaliwat tah aduh sugan we teu jajampean teu batuk-batuk acan ya hiji dua kilo kadeuleun sia beunang sia sahayeuk ieu teh bapa siapa sora nama ieu bapa saha sia naha bapa kades saha lain bapa maneh kala buka tiungna sok buka Bapak Uwing geuningan da moal kasamaran tinggal sanajan ganti wujud ge Bapak Uwing ieu teh bener lain mamalihan lain Bapak Anyeun ieu teh nu ngayuga Anyeun kunaon atuh ngalanggar pelaturan apan ceuk Bapak pelaturan di mana tengah poe ereng-ereng aya nu ngaliwat ka jalan ngolecer ditewak wae eta bakean ada
teu naon atuh Batara Kala ngan mentah heula ngadongeng. Dek ngadongeng naon sakadang kuya? Lain ecageun heula Bapak Kala. Sok. Aya teroransi jeung Bapak masuk. Kala nyaah ka Bapak, nyaah atuh. Deuh. Pancek Bapak oge Bapak teh tangkal darajat. Eta anu ngayuga ala inung teh anu nganung. Lamun di manusia nya ayeuna dek tega ngakan kolot sorangan nya daripada lapar ayeuna mah geus lain-lain deui bongan Bapak ngalangar aturan perjanjian tengah poe ereng-erengan teu babacaan teu make ngucapkeun kitab-kitab ayat-ayat teu bismillah acan bujeng bismillah hitut oge henteu pan Bapak matak ditewaku ala oge nya hampura we eueuh hampura teu sanak teu kadang teu baraya deungeun eueuh meuning nulineuk Bapak sorangan hitung-hitung percobaan ieu mah Bapak teu naon atuh dina waktu ayeuna Bapak dihakan sok buru pesona geus aya ke heula ngan Bapak teh apan salila hidup gubrag di alam dunia tapi keun kasagede kitu teh Bapak teh can ngajaran nimang kanu jadi anak sieun dosa sieun doraka Bapak teh geuning nya ngaranna ge kanyaah jeung kadeudeuh kanu jadi anak Bapak teh hayang nimang kala jadi hayang nimang heula ala nya ieu tengah poe ereng-ereng hayang nimang nyakeun bae atuh kala teu nanaon sok teu nanaon Bapak dek kumaha nimangna sok dibelah dieu nyang heuy nyampai kala ama hayang nimang jadi ala ngagelehe sok ala ngagelehe kade tahan ya sakieu cukup sakieu ge diparene Bapak di dieu yang pramesti yang utipati silokanan nitelakeun yen galur carita ditimbang di ayun-ayun ku sarung ditimbang-timbang ku sinjang digaleong ku karemong ngaler ngidul ngulon ngetan sareng sajabina mapalerkeun ieu yang Batara Kala sangkan tibra dina lahunan yang utipati sapa munut kang kinuran sapan jati nekanan ngadak-ngadak Batara Kala kerek dina pangkonanana ieu nu janten ramana yang utipati kala nyam ayo nyam kade duit lagu oh ngalinur meureunnan eta teh ngalinur kade eta mah tah lain kurang kajeun kurang 1000 ge pi omongeun ampun gunam eta kade cangkruban eta dalang ieu mah sok dibagi-bagi lamun meunang loba teh kapanyak teh 1000 ewak ngacapruk ieu kala panaun poe parantos ngagingsir maju ka asar kala gerah hudang kala papak di mana ya teh
Aduh ngimpi tepikeun ka ditu ka dieu. Ieu teh si bapa dek dihakan teh ya. Geus nimangna. Geus nimang. Heuh sok atuh bapa. Bedogna da geus aya. Bongan di pasihan bedog sok dek dipencit. Hayo. Gerak ka dieu bapa ke heula. Urah jalir tina janji Batarakala perjanjian kumaha dina awalna ngaliwat ka jalan ngolecer tengah poe ereng-ereng teu babacaan teu batuk-batuk acan teu hitut-hitut acan ditewak ku Allah dihakan ku Allah dihakan tapi kudu dipencit heula ku bedog simantawa ieu oh tengah poe ereng-erengan tengah poe ereng-ereng ai ieu tingali jam sabaraha geus wayah kumaha geus ngajingsir ka kulon geuningan ieu srengenge teh tere surup tah eta pan perjanjian ge tengah poe ieu geus ngagingsir ka belah kulon hartina geus asar jadi gagal anjeun kala gagal geuning lamun gagal kieu kumaha eta bedog dek disita ku bapa geuning make disita da bongan ngalangar kana aturan dewa aturan bapa disita ieu bedog teh nya lamun ala engke dek muncit jelema menang jelema kudu kumaha atuh nya kudu ka bapa penta ieu bedog tah bedog dibikeun atuh ya kitu jadi ala lamun menang jemela teh kudu ka bapa heula cokot bedogna da teu meunang semarangan bedog ya hade jeungna deui ulah erek ngahiri dungki atawa edek ngaganggu gugat anu aya di lingkungan desa salingkungan desa Jati Baru eta ngayakeun hajat ruatan bapak dalangna ngaranna Ki Dalang Kanda Buano anu bakal ngayakeun hajat ruatan di eta lingkungan desa Jati Baru aya cirina tungtung kidul tungtung kaler tungtung wetan tungtung kulon aya di dinya batas desa Jati Baru sajabana ti batas desa Jati Baru hempek eta dahareun anjeun itu meunang di dinya mah pan bapak dek ngaruat bawa ti desa Batur datang ka desa Jati Baru penta bedogna sok pencit tong semarangan di mana wae licik si bapak mah licik tah kitu Kang hayu urang sami lumampah aya imah ye ya aya imah bilik ye aya nu aw-awan aw-awan oa-oaan aya orok jang nyaun nguah sampurkeun ku aing ieu teh eueuh tandana tai manuk ya eueuh tai manuk atawa apu di cirian eueuh
Inung bapak etem acan teu dicirian. Aduh, mangka seungit ya aduh milik aing. Ciri sia. Amis. Saha ngaran Ujang teh? Saha ngaran Ujang teh? Odoy. Bisa ngomong gelo? Bisa ngajawab eta orok. Manya aya orok bisa ngomong. Wayahna keur eusi pejit uingnya jalu ting bikang ieu teh. Lah dek digerenyam kudu dipunci heula meureunnya. Aduh, kudu ka desa itu Jati Baru meureunnan ieu badak desa. Alah. Kudu ka nu ngaruat heula. Bapak, ieu uing ieu datang. Tobat nayaga. Ampun. Henteu disada geuningan orok kaula teu cerik-cerik acan. Tobat. Geuningan ieu teh aya anak kaula teh buah-buah kukala. Tobat. Kalerasan aya anu ngaruat hajat ngaruat ayeuna teh di desa Jati Baru bade nyungkeun tulung ka Bapa Dalang Ruat. Tulung. Teh kasebut budak yatim piatu ngan hiji-hiji na jaba teu inung teu bapa nunggal ongkoh yatim piatu ongkoh jigana mah di dieu tempat ngaruat bapa dalang bade ngiring ngaruat. Bade ngiring diruat heula nyuhunkeun dibukakeun lawang dedengean teh yatim piatu leres katamih-tamih kaula teh teu inung teu bapa dek maksudna ngiring ngaruat kaula teh ngiring diruat naon wedal kaula teh Jumaah naktuna genep boga duit 6 juta henteu 600.000 henteu 60.000 henteu 6.000 henteu atuh 6 perak henteu lapur ieu mah lapur nyai kitu kumaha heukeun bae lah ku niatna ge geus alus bager. Yatim piatu ngaranna oge pahatulalis teu dulur teu baraya teu inung teu bapa ngan hiji-hijina hayang salamet hayang diruat ka dieu cing deukeut bager ai kitu kumaha tah di dieu diruatna hidup mah naha geuningan dina beuteung uing diruatna ieu teh bagean kula. Aduh, ieu teh kalah merenang aduh. Lompat sia. Si jahat sia. Lompat ke mana?
hebat ngudag jama anu hiji bieu tah si yatim. Ieu diburuan saha ieu deur kalahkan nincak ieu paneuktekan awi cing atuh Bapa tani ai urut teh ruas awi teh pernah tong balatak di tengah jalan diburuan sok pernahkeun digeprek atawa ieu teh matak cilaka lain ka uing wae ka batur oge matak cilaka lamun boga pagawean kieu Bapa tani bakal disupata ya tani na eta teh tara bener wae lamun nyawahna sok rugi wae obat masarwa jeung batur pupuk masarwa jeung batur kunaon ieu ai bebeunangan ngan saeutik we tah koreksi diri ya eta keur Bapa tani ti detik ieu ti jam ieu ti menit ieu sok riksa anu kararitu teh sok riksa ieu asup ka dieu ieu jemelak teh ieu budak teh idi ka imah ieu dikodok sia ku aing dikodok eueuh deui wae manusia teh ieu labas kieu ka bapa-bapa ka ibu-ibu lamun nyieun imah atawa wangunan nu kakurung panto teh ulah tepikeun ka labas kieu dihareup tepikeun ka tukang teh mongplong sok segogeun sak meter masugan kitu tah pake papaliun atawa kumaha we carana mah supaya nyegog ulah labas kieu halangan atuh kuromari kumaha ieu tewakeun uing jadi eueuh tah ieu ge sarua bakal beunang sakula warga turut katurunan-turunanana kasebut di lingkungan imah eta indungna bapana anakna incuna lamun sahingga can diomekeun ieu liang labas prak nyongcot teu pira eta teh nyongcot teri ijabkeun ceuk paribasana ngaos sholawat oge taud oge bisa berhasil ngan umat ulah hilap eta congcotna congcot meri itu congcot teri ceuk karuhun mah cenah eta teh nu ngaranna teh si mata seribu ya kitu mata seribu eta teh sok dah ieu ya abus kana hawu hawu oge cing ibu-ibu lamun urut nyangu atawa urut naheur cai teh tutupan luhurna kunaon we lah ku kenteng gitu tah ulah tepikeun ka molongpong kieu jadi dicokot teh eta teh bong blas ka ditu eta jelema teh geus teu beunang wae sarua ibu eta teh panyakit ibu-ibu bakal dibere panyakitna nya eta lamun lalakina panyakit mengi awewena panyakit ararateu dionangan di mana-mana ngan atuh we gagaro eta panyakitna teh bisa salamet tur tak dimaklum eta teh carana kitu nyongcot mata seribu eta tah parancahna sok doaan komo da seueur para kiai para ajengan doa naon sadayana ge doa salamet ya hayu urang kabelah kakang sadayana di dieu sami iriung mungpulung di desa Jati Baru nya mangga rai sok urang riung mungpulung di dieu
Pamiri kamelangkawi nyumpanan wiramatari nyumpanan wiramatari segala sokewi mata nyiksa kamada lawana sepre ganeri no kayas kembang mahiti no kayas kembang mahiti kemalire no satya kemalire no satya tong luas nantonakeun abdi nyanggakeun sabrang saya lebat ka cabe mahangkeun nyanggakeun atur lumayan lebat ka saya mah Sanesta sejak kadang aratos nama aratos tatacan sayogi pawakil ramina bager artos tatacan sayogi sanes abdi kutesono waktu ngaperantos kanu jauh sok tibelang suka teuing lamun apanggi tibatan apa katurian pawakiramin anu mangah aturan ilujul tepang kapan abdi gaduh sul kunaon teu dipongpokan kunaon teu dipongpok papawakiramin poncong kapan abdi keur balung kunaon teu dilongkeun teu dilongok sinjang bodasan sinjang bodasan ari kenging mesir di jami tong luluasan Pak RT ayo parigian mana abdi masuk araringkis abdi masuk araringkis kanu jauh sok tibelat Pak RT ayo parigi suka teuing Pak RT ayo lamun pagi anu bager kapayunan apa ato sari rasa anu bager Bapak ato sari rasa garogol anu bager sinjang bodasan Bapak ato sinjang bodasan ari kenging mesir di jami tong luluasan Bapak ato sari rasa tong luluasan abdi masuk araringkis abdi masuk araringkis turnya dina babatu melangpangkan di basisir Bapak atau sari rasa
garogol anu bageus Mika hoyong sanes kitu mantak bae geuring pikir mantak bae geuring pikir geningan aya tatamu saha anu ti mana kaula nun kaula ieu teh bapa dalang kanda buana memang ieu kaula dalang kanda buana ngayakeun hajat ruatan tasakur bini matra sasukuran ka Yang Maha Agung ngahaja di ulem ku pangaresana pupuhu lemuruk Bapak Lurah di Desa Jati Baru aya naon anjeun kaula teh di luar desa ieu anu mawi kalengitan ku orok na sebet ka mana anjeun kaula teh sebet ka cai ngisikan nyeusehan ai orok jeung saha teu aya nu nungguan da kaulangan saurang-saurangna boga orok ti mana eta teh orok anjeun ka mana bapana bapana teh nya eta loba bapakna loba cenah ieu panayagan bilang hiji dua wah loba ieu mah panyak oge cigana mangiluan ka dinya loba teh loba kumaha kaula teh tukang cicing di remang-remang juragan jablay meureun tapi alus saking mah alus masih kene istiqamah istiqomah hartina manehanana apal ka diri yati sorangan ieu teh jadi tepuguh lain tepuguh meureunan loba teuing bapakna anjeun teh cicing di remang-remang leres kaula teh bade insaf bagja sakitu ge nemponu sejen mah geuningan sok dibuang eta kajadian bayi teh tuluy dibunuh ulah geulis tuluykeun eta teh generasi pribadi hidup darah daging anjeun ulah dipaehan ulah dibuang lamun edek katatangaan teu boga budak pasrahkeun atawa ka pamerintahan satempat anu berurusan kaula nun anu mawi mencil oge cicing teh ieu teh sieun wirang da bida kaula teh kadarah daging emut saur salira teh nya ai kitu kumaha ayeuna teh kaula teh bade insaf moal ayeuna mah moal cicing di remang-remang deui mending boga salaki ka tukang kenang heng unggalna beuh mawa cau wae mawa cau tak ayeuna cenah edek mawa cetok kaula nun kitu nyakeun bae alus cu bageur hidup hartina istiqomah nyuar diri kaula nun sok ka tukang budak orok ku bapa ai ieu naon kaula teh budak nunggal budak yatim piatu nyungkeun disalametkeun geus kaharti sok ka tukang Bapak hampura bapak yeuh uing datang si Ujang datang yeuh si Kasep si Demplon ieu datang yeuh tong ka jero kala keur aya ruatan di tempat ieu nah iki kumaha pamali sieun ku pamali teh aing ku pamali ku bumali aing mah sieun bapak ieu meunang orok ieu ai kitu kumaha eta bedog ka dieukeun bedog si mantawa teh ka dieukeun aya henteu aya bedog si mantawa tah ieu nginya meula sakedeung
sakedeung we kade sakedeung da moal lila teu bisa atuh diinyeum-inyeum bedog ieu mah tara diinyeumkeun lamun ditukeran meunang. Jadi kudu ditukeran naon ku duit teu bisa. Tukeran ku naon ku harta bana ku dahareun teu bisa. Ku naon tukeran anak ku orok eta. Apaan uing kedek mencit orok ieu teh? Nya pek bae meuning bedog meuning orok. Nya meuning orok jeung bedog atuh. Teu bisa. Ieu dek disalametkeun sakedeung deui moal aya ieu bedog. Tuluy kumaha ieuna? Kadiekeun orokna. LEDE. Pek atuh. Dah bapak eta orokna. Tah syukur kitu. Dah. Tuluy eta bedogna. Nya bedogna mah disakuan deui ku bapa dalam. Kitu geuningan. Licik kasih bapak mah. Eta bedogna kadiekeun. Nya teu bisa da bedog si mantawa ieu mah teu semarangan jelema. Aduh aing katipu kudu jadi bapa ieu. Saluhur ilmuna anu giru. Sapinterna anjeun sasakti-saktina jurig moal leuwih sakti alah batan manusia anu mulia. Jadi kumaha? Wayahna anjeun cicing dinu merenah Keheula aing teu ngarti ya. sok cicing di dinya itu. Kumaha ayeuna kumaha? Anjeun ditempatkeun ku kaula nya sataun teh hartina 12 bulan bagi 4 jadi 3 bulan. Ayeuna pareng keur merenahna ayeuna teh bulan Muharram. Muharram, Sapar, Mulud 3 bulan. Berarti anjeun kudu cicing anu merenah. Di mana uing cicing? Anjeun 3 bulan cicing di wetan. Muharram, Sapar, Mulud. Pinah deui silih Mulud Jumadi awal Jumadi akhir. Pinah deui ka kulon 3 bulan. Nyaon bieu teh? Muharram Sapar Mulud cicing di wetan. Silih Mulud Jumadi awal Jumadi akhir cicing di kidul. Jumadi awal Jumadi akhir Rajab Rewah puasa cicing di kulon. Sawal Hapit Rayagung cicing di kaler 3 bulan. Oh dibagi opat teh kitu opat madhab tah eta obat madhab. Jeung henteu semaranganana ayeuna naktuna rarangan bulan teh aya keneh. Istilahna ayeuna teh Muharram bulan Muharram Sapar Mulud teh rarangan bulan teh Sabtu Minggu tah eta dahareun anjeun teh. Oh eta anu ngalangar hajat gede hajat leutik Muharram Sapar Mulud dina waktuna poe Sabtu jeung Minggu dahar ku anjeun. Eta Muharram Sapar Mulud. Silih Mulud Jumadi awal Jumadi akhir. Lamun aya nu dina panghajatan Senin Salasa tah ku anjeun bagianana. Lamun Rajab Rewah puasa gimana eta? Tahartina Rebo Kemis bagian anjeun anu hajatan. Syawal Hapit gitu. Syawal Hapit Rayagung tah eta mah ngan sapoe waktuna Jumaah Nual. Anu hajatan ramean gegedean eta bagian anjeun kadaharan. Waduh. Aya keneh dadahar teh jeung loba sajaba-jaba nanya dibere we catetanana ku ama ieu dibikin ka anjeun pek bisi salah ngan lamun ngalangar kana aturan nu geus ditulis ku ama anjeun ulah samatkan yaya. Sok atuh ka dieu catetanana tah. Oh ieu loba catetanana.
Lamun geus catetanana kieu diuing kumaha? Apalkeun. Loba di dinya catetana lamun dicaritakeun ku ama ieu moal mahi tepikeun ka Isya. Lamun teu tepikeun ka Isya nya kudu mayar deui. Bohong. Tah eta catetanana dipake. Menta dijajab we ama ieu teh ku sagala rupa parabotan menta weuteuh deui. Weuteuh parabotan keur anjeun ti mimiti parabotan dapur tepikeun ka tempat sare kumplit dikumplitan ku ama. Daging lauk pauk bake kokna aya bakakak oge. Tapi hayam kampung ama kampung atuh. Aya hayam negeri mah sieun kere huisan uing teh. Ya bejek. Tah kitu prak ieu bawa lawan bodas ku anjeun pake tiungnya. Daerah uing teh. Sok dikidungan ku ama dina waktu ayeuna di jurung lakunya hampura ama. Sok jurung laku we atuh ama. Dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim nyebat asma ning agung. Nang kuping sarirane aranira sang ratu, nang mata surya kembar, nang irung si manon layar, manghantu singa wiji pacukaning urat uga-uga. Sang urat uga-uga, sang urat uga. Cumeneng waringin sungsang, sarining kembang, angan cik sarining kembang, angan cik sarining gampang. Gampang sakarep-karep we, gampang sapolah-polah we, gampang saniat-niat bae. Gampang saniat-niat bae. Gampang saniat-niat bae. Jumeneng waringin sungsang, sarining kembang, pangruating dasamala, pangsuating dasamala. Rupina sakitu nu kapihatur dina acara syukuran tasakur binikmat. Luhur saur bahe carek isim kuring hapunten nu kasuhun. Bilih aya kalepatan, aya saur nu teu diukur, aya bahasa anu kirang merenah hapunten nu kasuhun. Mugia sakali salamet para patanina sing sugih mukti, para padagangna cing pada jemar beunghar, kaum buruhna ulah ripuh, padamel pabrik masing kaango oge PNS sing kaango, para supirna atuh cing mulus rahayu berkah salamet para padagangna sami. Ti kalerna, ti kidulna, ti kulonna, ti wetana nyuhunkeun mulus rahayu berkah salamet ieu desa Jati Baru. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kemang kinetik Sinebaran Sari Lawang Sido